Ilahi las tulil firdaus si ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waqfir dunubi fa innaka ghafiru dambi adimi dunubi mislu adadi rimali fahabli taubataya jalali wa umrina kisum fikul liyaumi wajambi jahidun kaifa timali ilahi abdukal asyi ataka mukirom bi junubi wa qadaka fa in tafi fa antali zakahlu wa in tadru faman naju siwaka ilahi las tulil firdaus si ala wala aqwa ala nari jahimi gitu Genah, alhamdulillah genah euy Radu pelatih padus ieu gitu genah Layering ya, aya layering ya. kudu aya ambience kesenian jadi ambience teh keuna gitu kudu aya kesenian wae di dunia kudu aya atuh wayahna Tanjung Sari pan alhamdulillah meureunnan tos alhamdulillah kapintonkeun tos kapintonkeun hiji lagu Iya nya, sapa heula tuh. Sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayahna nu ngajawabna 3 kali. Wayahna warga-wargi Marki Media. Aduh greg-greg nya ya sedih urang nanya jadi nah baper gitu mah ngadengin lagunya. Oh, jadi singkat cerita lagu BTS. oh yang kurang. Ente. Jadi singkat cerita lagu BTS kurang lebihna teh tentang naon sih koy. Nahab urang bet nyanyi heula syair. Judulna naon bieu? Al-Itiraf. Itiraf. Itu karya atau karya non? Mana mah ingetnya teh al ta'aruf juga nanti sih mah.
Taruh tapi Daftar dong. Jadi taruh CV-nya mana CV-nya? Al Itiraf Karya karya. Karya sa? Karya Abu Nawas. Populer nama Abu Urang Nawas. teh karena ngadegeun lagu nu bieu da. Almarhum Gus Dur. Oh, Eta sering ngalagukeun eta. Wah itu menggetar. Menggetarkan eta. anu memang ada beberapa versi jeung anu ku urang sok didangukeun mah umum oge meureunnya. Versina Haddad Alwi. Haddad Alwi. Urangnya referensi teh antum, Om. Haddad Si Inpal Dinyong teh. Oh nya eta mah waduh hade pisan eta. enakeun tah. Paldinyong. Paldinyong. Jeung mun teu salah mah aya oge anu aya lirik bahasa Indonesiaan kuy nya. Aya. Eta versi sa. Bisa sabian. Bener, terus anjing. Cing becrek ah. Enggak mau gelai. Iya lagi. Iya lagi. Gitu, berarti nu bieu teh populer nama syairna Abu Nawas. Abu Nawas. Oke. Sebelum kita ngobrol panjang lebar. Sebelum kita di ngobrol episode panjang lebar, kali ini, oke. ya punten heula bade nyangakeun heula ka Kita. teknisi deh, lain teknisi atuh. Owner deh, lain teknisi mah aduh punten. Langsung. Pak Owner. Sanes miwarang ieu mah. Sanes mewarang ya mah Pak Owner punten THR. Noh. Hamdalah. Ya aduh. Aduh ya Allah. Gitu kuy alhamdulillah meureun ang Muis jeung aku Siap, ieu teh tos di akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah meureunan lancar teh. Lancar alhamdulillah regreg pokokna mah. Puasa bulan ini mah soalna diniatan bari diet oge, Pan. Jadi kan selain nu dibakar teh kalori, dosa oge dibakar. Nah, Iya, tapi diulang. bisa ada kamari. Diulang. Karena ngerasa pecah diulang di. Karena ngerasa pecah diurang di. Jadi kan jamaah gitu mah barho. Naon Bubar poho. Banyak diulang-ulang. bener, seperti air di dalam urang talus. Barho teh urang jadi kaingetan hari teh pernah nanyakeun suatu hiji hal ka Mang Omet. Geus dijawab ku Mang Omet. Berkali-kali urang nanya di langsung si Mang Omet teh, "Paingan da ieu teh sok ngulang wae materi nu sarua." Eta aing pernah ku pamit di kitu teh. Paingan da ieu sok mengulang materi nu sarua karena jamaahna teh barho. Barho. Bener sih emang heuh gitu. Karena teu diamalkeun jigana jadi poho. Weh. Soalnya Pak Omedo boga trik ya. Hari tamu sudah nu pernah dijelaskeun ka maneh, anjing aing kada jero hate teh. Ningung mana? Beres saeutik oh nya inget. Ya gitu. Wah, atuh materi di tasawuf poe, Pan. Ada rek deh di berita tasawuf mah. Kita bahas yang ringan-ringan aja. Yang ringan. Naon nu ringan teh? Eta aitirop. Anjis. Anjay. Ngahampangkeun. Itu maksudnya teh hampang dengan lirikna orang cek Gus Dur nya tadi teh ngomongna kieu cenah. Urang teh teu pantes ka surga, tapi urang teh embung ka neraka cenah gitu. Kurang lebih gitunya abi teh. Gitu sih enak. Tentang taubatan. Ringan kata-katana tapi menyentuh gitu. Nu si Gus Dur sangkan Hah, si Gus Dur? Versi Gus Dur. Biar aing rawas nah Maaf versi Gus Dur. Sugan teh ada danguan teh susah sih. Astagfirullah. Si Gus Dur kan teu make instrumen naon nya. Tapi anjing. Tapi Anjingna kan ungkapan wah berartinya lain-lain. ungkapan ekspresi non teh kagum. Terus kumaha nah. Urang ge pas ngadangukeun ieu teh sangkan di wae. Ieu teh cacakan eueuh instrumennya. Cacakan. Meskipun gol tapi anjir. Iya sih. Beda. Geus kadangukeun oge tapi. Geus. Kenanya. Kena pisan eta. Berarti hayang nama oge nyanyi oge sholawat Gus Dur nanya cuman da mah lain konten nyanyinya sarua sholawat Gus Dur oge sarua eta tanpa instrumen. Astagfirullah eta kan. Rubah apa ya? Non sih mah. Sholawat Gus Dur deh. Sholawat Gus Dur teh. Iya. Siir tanpa waton. Nah, eta urang beuki pisan. Eta Nyakelah suatu saatnya. Suatu saat engke. Tahun hareup berarti Ramadan tahun hareup. Iya. Lu bro itu pernah nyanyi lagu eta. Mun panjang umurnya. Iya. Amin. Amin. Gitu tah di ieu teh. Guys. Ngopi heula. Bukan sebelum karena kita teh sudahnya di ujung bulan Ramadan. Udah deket ke lebaran ye. Betul. Gitu. Betul. Rek lebaran di mana, Bos? Ya. Biasanya kan mudik. Aya tradisi mudik. Anak-anak ini mudik ka mana? Ka gurun mudikna anak-anakan mah. Urang teu mudik, Bro.
Aha. Ada tuh kumaha tuh kawin jeung sa daerah. Nyangger mudik meureun sababaraha meter ge. Mudik. Teh engke orang tanyakeun cik ka Pak Omednya, mun sabaraha meter mudik lain Mudik asupna. teh. Tah, Cikana bakal dijawab ku Pak Omed mah eta pertanyaan Tetep teu konyol teuing ge. teu konyol teuing teh mah bodoh. Pertanyaan bodoh. Kan bae. Iya cai tilu moal naon di eut ku abi hiji. Ini Pak Omed ini nuluhur. Cuman ayeuna teh ieu nya nya untuk momen lebaran tahun aya ena oge berduka, Bos. Naon tah? Di mana-mana banjir. Oh nya bener. Hujan terus. Hujan terus. Terus nepi ka di Sumedang kan beberapa tempat Cimanggung, Jatinangor. Banjir. Oh iya Cimanggung banjir eta. Nepi ka tadi macatnya 4 desa. Urang mah tadi ningali deui aya berita di Sport Tanjung Sari nya anu update-na. Dan bieu ge urang ngahaja karena hayang ningali we nya. Ti imah teh lewat Ciayunan karena aya longsor. Dan ternyata bieu teh memang mati total si eta teh si jalan teh macet. Disuruh putar balik gitu. Deket ieu geuning tikungan saeutiknya. Toko naon sawarung peuyeum teh da. Oh iya, Saat warung mun di masa peuyeum. acan warung peuyeum dan ternyata eta teh memang nutup kabeh jalan. Salah sajina meureun eta nya bencana di mana tuh geus kios deui. Kios. Kuy mana di episode sabaraha we kios kamari najong kopi. Terus asbak pinu kena ditiup. Tapi teu abus kamera euy. Matak bisa acan mulai teh kuy geus ngabahekeun naon ayeuna. Acan cenah bieu tah. Bieu. Ternyata kajadian. Yo panonan udah leungeuna. Bisa gitu unggul. Falsafah ya aku. Itu keur ngomongkeun bencana tiba-tiba kan leungeun aya panonan. Panonan falsafah pisan. Oh da deui dara anjing. Tauhid eta balader. Sumut eta kitu mah panon salah. Ya, Gitu. gitulah. Mudik teh Jadi- kuy. Cimuis mah deket cenah. Deket urang mah. Urang teh da keluarga kan orang dia kabeh. Emang boga keluarga gitu? Aya. Keluarga kecil. Dark joke deh wae. Justru eta. Orang 2 kali lebaran tanpa father anjir. Fatherless. Sedih. Bapak lebaran Pak yang sedih we. Tapi memang nyai keluarga besar memang selalu aya tradisi mudik eta dan biasana teh anu ngumbara geuningannya anu ngumbara di perkotaan lah nya pas lebaran mah hampir semua orang ataupun umat muslim teh pasti mudiknya. Dan bahkan di zaman ayeuna mah kuy mun baheula orang keleutik memang misalkan mudik ka imah nini aki gitu kabeh uwa bibi dan segala macam geus ngariung nya intina mah tah ayeuna mah leuwih aya leuwih atuh aya oge kegiatan juga acara kuy. Naon tah contohna? Karena orang kemari aya oge tawaran non ngaranna teh babaturan moto Pak cenah di lebaran kedua bisa tuh dokumentasikeun kegiatan keluarga urang tah ieu rondona dikirim jeung rondona gitu. Keren. Keluarga besar biasa Besar, namanya. Besar pisan. Dan memang di dinya teh aya pembukaan nepikeun ka ieu mah nya. Non ngaranna teh spillway mah keluarga si papa. Keluarga si papa bogaeun Mars. Demi Allah urang mah. Keren, Bapak. Aya Marsna. Semoga keluarganya tetap berjaya Iya. terus, lebarannya komplit terus. Kumanya Marsna. Kan tusukan ke tempura. Si Ryan sok nyanyi eta sih. Si aja tempura dalin tempura. Teuing teh usaha. Lagu aya nu. Pasukan komando ketempuran pan gitu. Ieu mah si Ryan. Teuing si Ryan mah Kopassus. Si Ryan semoga jadi Kopassus. Amin. Rek molor si Ryan. Komando pasukan ketempura. Nah, tempura cain teh udang wae. Si Ryan aduh ya Allah Ryan. Nah, ini papahmu na aduh ya Allah. Tah mana kira-kira keluarga mana aya nu kitu teh sih? Kitu dipin ka diacarakeun. Aya rundown, aya permainan, aya games, aya door press. Game door press. Gitu-gitu tah Beda benernya. apa Beda tongkrongan. Modern benernya eta. Nya beda circle. Oh, tah. Santai. Oge nya. Heeh, semua balik. Tapi eta jigana modern benernya aya tuh Modern. atau di keluarga si pamajikan didinya. Keluarga istri. Jadi tradisinya teh hanya ka rumahna terus ka makam hungkul tiba heula kitu-kitu kan. Makan-makan paling. Anu Juga event mah gitu. Jeung Bandung berisikan juga Hellprint juga gitu kan. Asa parkir rondon. Nya keluarga Jadi bintang metalhead. tamu dong kalau kayak gitu nanti. Tapi sih paling bintang tamuna bisa Keluarga. Kene biasanya teh sok dieusi ku talent-talent anu di keluarga teh anu bisa nyanyi anu bisa kiroat misalkan. Wah gagah. Gitu. Benernya kiroat. Orang apal games nate sok beredar di sosmed ieu. Naon? Anu mawaan duit make ieu nya.
pakai cucutik peragi masak teh nya. Naon eta teh ngaranna teh? Seserok. Tapi panonnya tutupannya. Heeh. Anjing. Nya rada ya Keren ngaranna lah. ge. Tapi kan budak tuh. Babagi THR gitu mereka. Pernah tapi orang pernah oge gawe di nu kitu nya emang acara keluarga gede aya gamesna. Incu-incu nu leutik game saya teh salah sejena ieu kuy. Incu-incu nu leutik ditanya kan loba pisan lah. Eta mah maneh. Hese Mana calonna? Itu jadi pas game teh Nanti kene. di tita nunjuk tita nebak tuh itu saha cenah nunjuk hiji non dulurna. Jadi ternyata budak leutik loba nu teu apaleun ka itu teh uwa cenah itu teh amang. Yo bener. Loba nu teu apaleun Loba teu apaleun. Anu apal nu bisa ngajawab dibere duit gitu dan ternyata karena mungkin tadi teh geuningan cerarau entah anu di Jakarta entah anu di Bekasi pas balik di saha meureun kitu. Eta relate pisan eta emang urang kan aya lah emang urang hiji nya mang semoga beunghar terus mang meh babagi. Mang urang teh caritana babagi duit. Kan lebaran THR. THR. Babagi biasa, merenya maneh teh ngabagi ngantri. Sisna ieu dipikir-pikir alo aing jadi nambahan loba. Efek teh tetanggana mari rung ngantri cara. Karena geus lila teu panggih kita dulur Berean bae. Kelasna ieu teh da. Alo urang teh da karita mah cenah saeutik. Ieu jadi loba kieu ternyata emang tetangga ngalilu. halus tapi eta. Bae emang cing jadi barokah. Harusna sodakohnya. Harusna sodako DSS. Apa nu SS merenah? Coba sih. Soalnya SS mah rada keren eta. Kabeh emang di SS. Bener emang we kabeh. Anjir, kecontohan pisan ku si keren lah DSS. Keren eta. Budak si keren. Aya budak leutik DSS juga tangga si Akui disebutna si keren. Sigana si keren ngilu ngantri hari. Ngilu. Mang urang dipegang ngahuleung si sahasna alo teh asal bola teuing. Antik. Antik tah gitu identikna nya berarti nya si lebaran teh gini kan aya THR. Berarti anu kurang leuwih tradisi anu bener-bener lain bener-bener anu setiap tahun template gitu nya ieu mah kan bima nu modern lah meureun. Mungkin di tiluan arurang di keluargana pasti terjadi pasti melakukan nadran merenya pasti kan ke makam pendahulu merenya pendahulu di keluarga entah eta nya tetos tipayun lah merenan nadran mudik dia geus kabahas kurang lebih maafan geus puguh pasti merenya urang teh nyaho eta teh masukna entah eta hal wajib di Idul Fitri atau budaya atau tradisi gitu takbiran bro urang mah kan pasti malam takbir teh full kan di masjid biasanya keur leutik mah aya mah hoream. Nya, eta culture eta. Soalnya opor di masjid mah mun teh mang omen mah aya. Aya. Nah, eta malam takbiran. Heeh sih. Bagi-bagi THR bieu. Tah urang jigana geus kudu merenya lain mentanya. Tah eta kudu patut ditanyakeun eta kuy. Tapi dah hayang keneh mentanya. Hayang keneh dibere meureun. Hayang keneh dibere. Oh hayang keneh menta hayang oke. Nya sarua lah meureunnan. Eta teh dahareun mah aya opor jeung nu paling leket atau paling nonnya identik atau paling khas di Idul Fitri teh kupat. Ya. Urang mah tradisi urang mah ulen bro pagi-pagi saacan mangkat. Keluarga berarti. Keluarga urang. Tapi kupat ge nyieun kan? Nyieun. Jadi kupat mah engke pas balik salat. Lamun ulen mah sebelum salat aya ulen cemilan heula. Tapi subuh heula teh eta biasana mun salat Id. Subuh. Salat subuh teh. Salat subuh di alun-alun. Subuh. Keberangan. Subuh bro. Itu karena keur leutik makan can nyaho pengetahuanna. Mendahulukeun keneh heula salat Id aya subuhna mah henteu urang teh kitu. Padahal makan eta nu wajibna teh subuhnya. Betul. Tapi jigana Id ge wajib sunahnya. Sunah lah. Urang tanyakeun ulah di urang sih. Salah. Dan anu menarik lamun salat Id tiba-tiba loba orang baru teh ini kan. Anjing. Seragam. Anjir ieu orang mananya? Karek nempo. Pasti nu menonjol kan ningalina. Eta teh loba jelema anyar nu biasa wae ngan maneh teu ningali we. Tampilan beda beurnya. Mararudik pan bro, eta teh orang ti Kebumen ka deket Tanjung Sari, pan Jakarta, ti Bali. Jigana mana ngadagono ti Bali nya? Hah? Ngadagono ti Bali. Loba soalna orang Tanjung Sari nu ka Bali bro, di ditu teh mencari nafkah. Oh. Lain ka Jakarta lain. Loba. Tapi kuy masih mending. Tapi eta mah kan baturnya. Keluar negeri oge. Lain, maksudnya pas salat Id loba orang Tanjung Sari atau batur, anjir eta saha we anyar we. Tah eta mah kan baturnya. Urang ge osok kitu tapi mun balik mudik eta teh dulur tapi aing teh nyaho teh jiga tadi.
Anjir nah. Ima Menarik nih gitu. Langsung we Ima langsung. Si aku menarik. Itu orang si Ima kan berak diambigukeun mun urang mah berak langsung bahwa anjing geulis kieu euy gitu. Ternyata teh dulur tapi urang teu apal. Nah, karek ayeuna panggihnya gitu. Tapi kan dulur benernya teu bisa dikawin bener. Dulur mah haram dikawin. Tah ulah keluarna ulah tina sungut si aku yang sungut urang. Urang nanyakeun deui kana ahlina. Nu ahlina. Nu urang apa mah nu temenan dikawin mah nu mahram. Indung. Korsi Jojodog. taraje. Senal cepit. Tapi eta perlu dibahas. Soalnya kan ayeuna geus araraneh geuning aya anu aturan kawin jeung sajadah. Anjir. Boneka. Biasana terinspirasi ti wibu-wibu eta anime-anime. Wibu-wibu bapak-bapak. Fetis istilah. Geus lah jauh tinggi ngebahas eta. Ngebahas nugi kali itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya Allah ya Allah. Sidu, sinar dunia. Tah. Alhamdulillah. Ini masih pendek seperti kemarin. Oh, eta nu pendeknya. Henteu mang bisa dijangkungan sebenarnya mah kieu. Jangkungan Set. lebih gap teh. Oh, salah berarti. Salah. Kalau losar teh baiknya itu. Aman. Oke, alhamdulillah Mang Omed pas dongkap di kesempatan. Tirisnya Ila rohi. Iya bakal menimbulkan fitnah sarua kieu mah asli. Oh, iya benar. Alhamdulillah tos bade di ujung sasih Ramadan Mang Omed. nya. Ayeuna teh. Ayeuna teh 15-nya. Duka tah. 15-nya da geus kunut. Oh, iya. Oh nya bener tah. Geus kunut. Eta nah Mang bet bisa kitu Mang. Abi teu terang euy. Ya dina mazhab Syafi'i mah sunah. Kunut teh kan aya tilunya. Pertama kunut ya kadang teh. Oh geser. Oh iya nah. Teknis. Apalih ditu? Kadia Beliatnya punten warga-wargi ieu soalna teknis ieu. Soalna ieu mah kebutuhan konten. Position. Lajeng kumaha Mang Omed? nya kunut teh. Itu kunut mah dina salatnya aya nanya. Jadi aya kunut tilu mun telepat ya abi ya bisi lap deui panglareskeun nya engke ku penonton. Ku Dedi ke dieu. Atau ku Ipan Ipan owner ya laras. Aya kunut subuhnya. Nah, kunut subuh mah aya dina mazhab Syafi'i jeung mazhab Maliki kalau mun telepat ngan bedana mazhab Syafi'i mah dibacana ketika itidal setelah ruku. Di rakaat kedua subuh. Itu kan mazhab Syafi'i mah. Oh berarti kunut baru itidal gitu. Itidal heula. Itidal. Nya ruku, itidal, terus kunut. Baru sujud. Sehingga tara salat subuh. Gampang gitu. Ya kudu hati-hati. Salat nama kan teh kunut. Kunut. Oh nya. Boleh bagus enggak apa-apa. Nu penting mah salat subuh kan. Jadi jangan mempersalahkan kunut tidak kunut nu teu kunut bener, nu kunut bener, nu salah nu teu salat subuh. Atau salat duha ya kunutan yang Jam 8. salat subuh. Nu penting mah aya paman poe. Ditutupan heula kabeh horde. Surang eta mah. Berarti eta kunutnya ayana dina mazhab Syafi'i yang mazhab Maliki upami telepat tahu upami mazhab Maliki mah setelah surat sebelum ruku. Setelah surat sebelum ruku. Bari jeung sir. Sir teh tidak jahar, tidak diucapkan keras. Jadi siga mendesis gitu mah. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, teu waka ruku rada lami heula teh keur kunut berarti. Masing-masing berarti kunutna masing-masing. Teu kieu, teu ngangkat kieu henteu. Tapi aya nu ngangkat nya mangnya. Eta mah mazhab Syafi'i tadi. Setelah ruku eta mah nya. Nya setelah ruku tah. Cenah mah mazhab Maliki we cek wae mazhab Maliki teh rata-rata di Maroko, di Aljazair, di Spanyol. Nah, kita kurang ulin ke Spanyol. Amin ya Allah. Orang berangkat kita. Bener teh gitu buktikan. Lamun cek eta hukul ke Spanyol. Lamun mazhab Syafi'i mah setelah ruku sebelum sujud jahar keras kan Allahumma hdina fi man hadait. Kita nya eta lah di mazhab teh dua. Di Hambali dan Malik dan Hanafi mah enggak ada kunut di salat. Oh langsung berarti. Kedua aya kunut witir. Setelah witir. Nah, maca kunut setelah witir ente gitu. Salat witir. Mangga salat witir iraha-iraha wae lain bulan Ramadan kan khusus di bulan Ramadan biasanya di mazhab Syafi'i mah dibaca setelah witir terakhir nomor 1 rakaat itu
dari tanggal 15 biasanya tanggal 15 sampai ke akhir. Nah, eta mah sunah. Di nu Majapahit teh aya di Majapahit Unggul minta lepat. Tapi kalau gak salah di Mekah ge da aya. Padahal Mekah Majab Hambali di Masjidil Haram. Nya sigana mah sunah sepakat witir eta. Jadi kitu kunut eta. Jadi setelah witir ge aya. Jadi tong kaget ente mun ke berjamaah di masjid. Nyu batur kunut teh aya jujol sujud langsung. Penting sok di tengah itu. Sonato Rewas. Alas ya. Tapi sakamu nu ngelos ini. Tapi gara-gara tuh urut teh balik deui. Pura-pura tunduh. Urang sih. Era. Ayat 3 berarti nya Mang. Ya, nu katilu kunut najilah mah dibaca di salat apapun. Mungkin di rakaat terakhir salat apapun kalau ada musibah yang menimpa umat muslim. Oh, kunut musibah. Genting kan ke pandemi tuh. Baru ke pandemi terus gajah tuh itu dianjurkan umat Islam seluruh dunia sedang dalam kondisi peperangan, bencana atau apapun wabah dan lain sebagainya. Pokoknya menimpa umat Islam khususnya ya maka diieukeun karena dari Nabi Muhammad pernah doa kunut ketika para sahabat banyak para penghafal Quran banyak yang dibunuh puluhan hari tadi. Tapi secara berarti 3 eta udah secara maknana kunut teh naon sih Mang sebetulnya dibacakeun tapi kadang menyata apal geuning artina teh naon. Tuh sarua urang kita apa artina. Kan Allahumma dina fi man hadait jadi karena urang teh cek lah artina bisa salah urang. Supaya Jol jadi ngartikeun kalah ku ieu geura kunan ku lagu Bernadia. Karena ningali si aku siga Bernadia. tinggi gir. Pipina cabi bro. Cik Malik. Cik Malik. Heeh bener. Bernadia ini saudara kamu bukan Bernadia? Jika pemain preman pensiun. Jadi doa. Jadi Allahumma dini fi man hadait ieu jang sorangannya dini. Amun imam biasanya Allahumma dina fi man hadait. Ni teh aku kalau nama kami gitu berarti. Allahumma dini fi man hadait. Ya Allah tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang Engkau berikan petunjuk. Jadi beri petunjuk, aku minta petunjuk ya Allah. Wa'afini fi man afait dan sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. Wa tawallani fi man tawallait. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau. Jadi intinya minta doa untuk kebaikan gitu kepada Allah supaya nggak bimbing, supaya ada petunjuk dan lain sebagainya. Gitu. Oke, karena bukan karena maka keluarnya teh memang di saat-saat genting musibah dan segala macam. Namanya kunut najilah itu yang musibah genting nu katilunya etanya. Oke. 3 berarti kunut teh. Ya gitu. Oke. Tapi Najilah. Nah dina subuh nu paling banyak ikhtilaf mah aya nu henteu nya jangan subuh. saling menyalahkan lah. Yang penting sama salat subuh. Dan kan adab-adabana sebenarnya para ulama mere adab-adaban etikana lamun urang tara kunut tapi tiba-tiba bermakmum pada imam yang kunut kalau bisa Abdullah nama ikut mengaminkan atau kalau nggak mau diam aja jadi jangan langsung sujud sorangan itu ngaranna mufarokoh memisahkan diri dari jamaah sholat ngaranna memisahkan batal emang masuknya eta ya sih secara fikih mau ulah mendahului imamnya jadi kudu ikutnya rek mufarokoh rek bisa nya pikir mufarokoh memisahkan diri jadi ente kudu niat memisahkan diri geus memisahkan diri teu bermakmum tapi kan kapa yang pirameun atuh diomongkeun di urang mah kitu naon terus urang anu sok biasa kunut tiba-tiba berjamaah jeung utara kunutnya ulah tuh langsung sujud setelah itidal setelah rukuk langsung sorangan kieu ulah kita ada badan mah kitu seperti itu etika jaga persatuan sama-sama sholat subuh lah. Sarua 2 rakaat atau 4 rakaat sholat subuh. Eta bener ulah mah. Bedana kunut hungkul anu kunut abong gerajin ya. Eta anu rajin teh geuningan gaskeun we haram puasa ge puasa. Lebaran puasa batur ngarupat ya puasa Gusti. Gitu. Tah terus tadi teh kuy aya anu sebelum mana saya abi punten ditampi ya. Tinggal jangkung tinggal juga cita-cita abi gelasna. Mantapnya. Nah, ieu mah cocokna ku marjan atau marjan. Jus alpukatnya Mang. Jus alpukat. Susu coklat. Nah. CF. CF tadi minta alpukat. Tadi sarta acan Mang Ome dongkap teh kuy. Urang teh tadi ngebahas mudik. Maaf-maafan teras sarita naon deui? THR aya mun kuliner mah identik jeung opor dan ketupat. Tah eta teh Mang mungkin satu-satu aya anu memang syariat atau tradisi gitu tah. Jadi hal-hal tadi disebutkeun mah anu kegiatan-kegiatan nu mengiringi hari raya di urangnya terutama Idul Fitri.
sebenarnya kayak mudik, THR, kupat itu mah bukan bagian dari syariat, tapi bagian dari budaya kultur tiap daerah tertentu dalam rangka merespon atau menafsir hari raya sih kita begitu. Bagian teh Merayakan juga. merayakan bagian dari hari raya teh apa? Jadi gitu. Lamun di Arab mah kan tiba-tiba tiap rumah teh tiap jalan kabeh memakai lentera. Wah, si zaman Aladin baheula gitu. Lampu-lampu, terus hiasan-hiasan, terus makanan yang manis-manis. Itu kan beda-beda tiap daerah mengekspresikan hari raya itu teh. Kabeneran di urang beneran salah satu atau sebagian nanti adalah pertama makanan kupat. Pertama murni Indonesia atau bahkan garis Melayu meren Malaysia karena aya Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Patani Muslim Mungkul, Patani Narciwat nukar itu terus Filipina Selatan daerah apal apa kan aya mata kuliah pelajaran Islam kawasan Asia Tenggara. Iya. Khazanahnya. Jadi eta sagaris Melayu Muslim unggul eta. Melayu eta sok maka siga Muslim Thailand Selatan, Muslim Filipina Selatan, Moro, daerah Moro, Filipina Selatan atau Brunei dan udah pasti aya Malaysia mah eta Melayu, suku Melayu unggul. Sama sak suku jeung orang-orang Sumatera, Aceh dan Kalimantan sebagainya. Bahkan disebutkan yang berdakwah ke daerah itu juga Thailand, Filipina kebanyakan dari para ulama Nusantara atau khususnya Sumatera, Aceh dan lain sebagainya. Jadi ya ikatan lah eta mah. Jadi sama tradisina teh ketupat tah cenah mah mencuk urang ieu perlu verifikasi dah karena kan hanya berupa informasi lisan saja ya, orang can manggihan informasi utuh dalam bentuk buku misalkan kajian, tapi lisan aja atau bahkan tulisan dari yang disarikan dari ceramah atau apapun. Katanya ketupat atau kupat itu makanan yang dibikin dari beras itu atau beras ketan atau beras biasa. Ketika menjadi makanan khas Lebaran teh katanya mah itu hasil strategi dakwah Wali Songo terutama Sunan Kalijaga. Nah, katanya ini nanti bisa dicek lah verifikasi oleh kawan-kawan yang lain. Kupat atau kutupat teh aya dua makna katanya. Pertama, asal usul teh tina kata bahasa Arab, tina kafatan atau kafah ayat yang Quran kan udhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah menyeluruh, utuh secara sempurna. Eta kupat, eta bisa jadi eta kan anu kerata bahasa atau dikira-kiranya kirata bisa jadi etanya dihubung-hubungkeun bisa jadi. Terus mana kedua kupat atau ketupat atau kupat di bahasa Jawa atau di bahasa Sunda kupat di bahasa Indonesia ketupat teh akronim dari ngaku lepat mengakui kesalahan. Anjay, ini karek apal ya urang. Aing karek apal eta. Ngaku lepat. Cek aing ka kupat-kupat aya pemain literasi. Katanya itu, katanya. Nanti bisa dicek lah kawan-kawan bisa googling atau gimana. Tapi katanya itu. Jadi Sunan Kalijaga katanya yang menciptakan makan penganan yang disuguhkan ketika Lebaran. Jadi momentumnya pas. Jadi makan kupat sebagai simbol dari ngaku lepat makanan tradisi minta maaf dan lain sebagainya. Tapi eta bisa dipakai. Urang jeung ente mah seuri kagum bieu, si mah jeung seuri sepele. Sirigeun sepele kuy. Informasi apa ini? Tidak bermanfaat. Urang mah asli karek apal. Urang karek apa soalnya urang dikembangkeun bahasa eta lamun maneh embung salah teh geus bro kupat we bro. Ini ngaku lepatnya. Bisa oke kan mah kupat. Enggak kan maksudnya secara sosiologisnya masyarakat Nusantara terutama Jawa Sunda mah kan kadang tidak bisa togmol. Ngerti itu togmol. Terus terang langsung. Jentre. Tidak seperti masyarakat Melayu, Sumatera, Batak dan lain sebagainya. Betul. Jawa Sunda mah biasanya kudu butuh simbol-simbol, kode lah gitunya. Simbol-simbol tertentu misalkan naon-naon ciga tadi misalkan. Jadi lewat simbol-simbol mereka berkomunikasi itu keren. Jika Jawa mak baju koneng atau mun zaman SMS mah kuy pasti ngucapin lewat SMS panjang analogi geuningan. Eta kan untuk genre kan tuh langsung hampurannya urang teu kitu kan. Puisi ya naon heula ka mana gitu. Aku dan sekeluarga. Tungtung nama kita taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi terus mudik sarua mudik oge. Urang ningali siga nama tradisi terutama di Indonesia nya, Malaysia aya, Brunei aya. Terus mudik gitu. Tapi urang pernah maca buku. Jadi aya seorang dosen UGM mun teu salah dapat beasiswa ke Turki. Najmar ting sana. Pokoknya judul bukunya teh Finding Rumi, menemukan Rumi. Jadi mereka menang beasiswa ke Turki.
Nah pas datang teh marena teu apa kan tradisi Turki sama Mena. Pas kebenaran Idul Adha. Hese cenah bos eta di apartemen sewaan teh di kos-kosan. Toko tarutup pagawe. Jadi di Turki mah tradisi Idul Adha libur panjang teh besar-besaran teh. Idul Fitri mah biasa cenah ge. Idul Fitri mah biasa. Nah, mah bisa gitu mah. Ya itu mah bagian dari tadi teh kan bagian dari respon atau penafsiran Suatu tiap daerahnya. Beda-beda. Culture-nya. Culture. Jadi Iya lagi. terus kayak Pakistan terus orang pernah nonton satu dokumenter Pakistan Sri Lanka mah aya Bangladesh tah. Mudik gitu siga urang aya sampai ka ningali eta di Bangladesh mah eta Bangladesh Pakistan kareta teh bos kot-kot Pinuh. Ya bener. Baheula di urang pernah kitu nya Pernah. Teu Temenang mudik di aya. Jadi wah. mudik di urang teh kembali ke kampung halaman kan lamun dina KBBI mah. Jadi itu bagian dari meureunnya bos. Da eueuhnya ajaran yang orang teh apalah di syariat Islam diwajibkan. Jadi itu mah perkara mubah saja mangga gitu. Tujuan mudik mah sebenarnya naon silaturahmi. Hayang pependak jeung keluarga, hayang pependak jeung tetangga jeung teman-teman, terutama orang tua kan harusnya teh beda-beda anu tebih anu caket dan lain sebagainya. Jadi inti dan silaturahmi adalah ajaran Islam. Jadi barang siapa kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, palyasil rohimah maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi mudik teh adalah satu momen kegiatan peristiwa yang dilakukan pada momen yang sakral setahun sekali yaitu pas Idul Fitri. Kan dapat mana tuh, Bos? Urang geus nabung usaha meureunnya. Pependak jeung teman-teman Islam jeung keluarga dan sebagainya. Babagi rezeki, berbahagia da ngaran di hari raya. Hari kemenangan. Jadi eta siga nama mun ente mencari pembenaran dalil mudik itu adalah cokot ku dalil silaturahmi. Difasilitasan ku cuti bersama. Ku pemerintah dan momentumnya pas ke Idul Fitri hari raya mah kan kudu bergembira hari besar lah, hari agama urang kudu dirayakeun. Dirayakeun kan apa yang biasanya ada dari setiap perayaan. Perayaan teh kan harus bahagia, gembira. Pasti harus ada apa? Harus ada makanan. Ya. Harus berpakaian bagus. Harus banyak orang. Eta hari raya mah. Mana merayakan dugem lobaan atuh kan nya, loba jelema pakaian. Open GL. Eta nu dugem nya anu hari raya negatif. Hari raya dugem eta. Hari raya teh jelas. Hari raya mah biasa gitu nya. Ek hari raya ulang tahun ek naon pan asli eta kudu aya makanan, pakaian bagus, ngumpul eta. Didinya asup ku dalil silaturahmi. Wal yasir rohimah sambunglah tali silaturahmi dina mudik eta. Emang lamun misalkan abi teu gaduh artos rek lebaran tapi maksakeun nyimeuh lah hayang meuli baju lebaran anyar gitu kumaha nya? Mangga asal ente diomongin. Kan pada hukum asalnya hutang mah mangga mubah teu naon. Di surat Al-Baqarah ada satu ayat tentang hutang, sahalaman ayat panjangnya Quran ayat Al-Baqarah tentang hutang piutang. Mubah mangga wae dina amal hutang mah. Kan tadi teh akan hutang eta nu geus dipasarkan agama teh kadang pelaku hutang piutang sok tarah barang. Eta. Tapi intina siga ieu urang eta kebiasaan urang nya mulai pertanyaan teh kudu ti asal heula gitu. Karena naon? Iya. Jadi kayak kesunahan-kesunahan dina Idul Fitri ya. Perkata Nabi nih, kesunahan-kesunahan nanti nu dirangkum ku para ulama. Pertama kata Nabi Muhammad, misalkan banyak hadisnya, salah satunya adalah dina misalkan ka Al Hasan, Sayyidina Hasan incunanya, cek Sayyidina Hasan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami untuk berpakaian terbaik di hari raya. Yang bisa kami temukan. Jadi intinya lain baru ya. Tapi terbaik atau terbagus yang ada kamu. Kalau punya rezeki, kalau punya uang lebih, berarti terbaik dalam makna kita mah kan baru. Da ai Kanjeng Nabi mah kapungkur gaduh jubah, pakaian jubah anu dianggo khutbah Idul Fitri jeung Idul Adha khusus. Paling sehari-hari mah dipakai untuk khutbah Jumat. Kita mah khusus ai urang kan baju lebaran terus dipakai futsal, terus dipakai ulin, terus dipakai naon sare dan lain sebagainya. Jadi sigana jeung urang-urang mah upami mampu aya rezeki lebih, lebaran teh baju terbaik. Perintah Nabi teh sunahnya teu wajib mah sunah. Sigana pakaian terbaik atau terbagus adalah pakaian baru yang orang-orang mah.
menghormati hari raya tuh Nah itu teman-teman. Mentiasa mah tapi lah menteu mampu ulah maksakeun. Ulah sampai nganyuk ngahutang komo. Benar. Nganyuk kahutangna anu urang can jelas bayareuna urang kumaha. Ya. Tapi lamun kira-kira ente jelas kira-kira ya dapat gawean ente teh kan. Implengeun lah. Nah, engke ternyata cair teh invoice teh setelah lebaran. Nyamangat eta mah. Dalam rangka ikut ngareah-reah, ikut bergembira, kudu bergembira orang teh tuh. Teu nyaho lebaran tahun sabarana mah. Geus lebaran pokoknya. Lebaran. Jadi intinya mun kira-kira teu mampu ulah maksakeun Ya. gitulah. Terus kadua sunah itu kan berpakaian baik. Kadua sunahna di hari lebaran teh sebelum Idul mandi. Kan mau hari raya tuh, bos, ulah minimal mandi. Mandi mah Minimal seperti mandi biasa aja Imsak. hari gitu. Mandi mah seperti hari biasa. Ngan upami urang diniatan ya Allah abi niat mandi karena untuk menyambut Idul Fitri atau untuk sholat Idul Fitri, maka dapat pahala sunah diniatan atuh. Sehingga sholat Jumat ente mandi niatan untuk melaksanakan sholat Jumat dapat pahala sunah. Oh ya khusus son gitu nya mah niatnya. Niat makanya eta innamal amalu bin niat. Setiap amal pekerjaan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in dan orang akan mendapatkan apa-apa yang diniatkan. Jadi hadis eta teh sebelum wurudnya dina hadis arba'in baheula nya di pesantren teh Tanah Lareta 42 hadis. Baheula pas hijrah ajakan hijrah ti Mekah ka Madinah kan muhajirin. Aya orang-orang nu hijrah anu Islamna karek biasalah jiga orang-orang lah cek. Nyubi lah nya mah. Nyubi. Tiba-tiba kieu, wah bener lah orang hijrah yuk. Madinah mah terkenal cenah Yasrib baheula mah ngaranna sebelum Madinah Yasrib mah terkenal cewekna cantik sugane orang menang gitu. Nah, sakuy tadi eta mah. Jigana nu ieu mah. Menarik nih. Iya lagi. Jadi niatna teh karena Dengan catatan mandi. Minimal mandi. Minimal ya teh. Jadi aya beberapa sahabat nu ikut hijrah nu niatna teh karena ingin mendapatkan cewek Yasrib jodoh cewek. Cek Nabi turun eta asbab wurud teh sebab turunnya hadis. Yang mana niatna hayang menang awenya bakal menang, menang moal kenging pahala ti Allah. Tapi lamun niatna karena Allah, maka ente dapat pahala ti Allah dan dapat juga yang diniatkan oleh Aya khusus sona double. Oh iya mah niatnya pakai niat mandi besar. Iya, apanya manehnya mandi Sunda besar. we kuy, urang ngecek Pak Omet gitu senala Sunda we. mun bahasa Arab ieu mah tapi kudu belajar oge nya niat gitu. Geus we. Paling mandi besar euy. Jago udah Ada minang mandi basah. Mimpi basah Mimpi terus. basah. Mandi mah basah, urang mandi mah basah. Tayamum mandina tayamum. Mimpi basahna sigana manual sih aku mah lain auto anjir. Kan pura-pura ini mimpi euy mah. Teu hajar ya kan? Anu teu hajar. Mana mah manual. Kita naon nu kadua teh nya sunatna dia. Mekanik. Mandinya. Mandi. Mandi terus berpakaian terbaik, terus berhias wangi-wangian. Bagus eta sunah dapat pahala sunah. Tah urang hayang pandangan parfum urang asa neangan parfum teh cocok wae menyengat. Aduh, make parfum urang teh. Urang kan asal biasanya teu bau, tapi bisa we cek batur bisinya. Nya beda aroma. Hayang tapi nih hese neangan parfum anu pas na irung gitu. Tah itu wangi-wangian bagus dapat pahala. Itu tuh rada expert kanu parfum mah. Insyaallah. Urang mah Insyaallah. Insyaallah aing beliin tukang parfum. Iya, cara parfum. Kulit jeruk. Jeruk nipis. Stella. Kombo jeung AC. Mabok. Bau kado nya. Nu nyobok kadu. Siap. Eta mah permen sugus maneh apal teh aya sugus kadu baheula. Hese ngobrol jeung si aku mah terfokus ge. Tapi tenan naon geutan da tiap episode si aku mah ini yang ditunggu teh. Ini justru ciri khasnya. Ciri khasnya tuh punchline yang tidak beraturan. Blang bling blung. Kita makan atuh naon eta tutup naon aya isian naon. Oh nya. Nah sambil di sini Iya, ada yang manis-manis teh. kebab. Kebab mah pahit. Ini adalah pahit. roti bakar guys tuh. Jadi kita sambil makan roti Ini bakar. adalah roti bakar Madu yang rasa. lokasinya di samping Bapak Doong kalau ada yang tahu, depan Bank Sumedang. Set. Ini madodep banget ini. Nih. Perlihatkan. Ih, regreg ya Allah. Regreg. Masya Allah, tabarakallah tinggal lihat tah amu cuy kieu Gusti. Yang itu. Ih, orang cobian lah. Cobian Euy, lah, mangga cobian. Ya maksud. Mama Bimna nuju, tapi ieu jigana amis teh emang beli kamu Can juga. ieu wae goyang urang can ajeg wae nanya kudu cabut kitu ieu nya. Cabut Geraham, Mang. ya, geraham. Lama pisan bisa seberapa bulan. Beli kudu dicoba sih. Bib, tester lah. Roti bakar madu rasa. Bib cenah si aku keren nyebut aing ka aing Habib euy. Sia nurutan saha? Islami. Leuwih teuing bete bi kudu nalin bib.
Babi. Maaf. Kaldun. Kalbun mah anjing, hinjirun babi. Jadi tidak lupa juga mengingatkan untuk teman-teman, untuk para penonton ataupun audiens, warga-wargi yang punya produk ataupun jasa atau apapun itu, ini ada space iklan, bisa dikontak langsung kuy. Kemana? Di email Marki Media. Langsung aja. Nah ini teh enak banget nih tekstur kali-kali. Halo. Iya malah mau di dahar itu disebutnya roti bakar. Kali. Ngasih mah parah hiji ge. Lamun dina tradisi food blogger naon urang pernah ningali beberapa blogger ketika nembong ke dahareun sok di kieu teh. Oh, bener. Kieu kumaha eta? Ngarang naon sih? Autofokus. Oh, autofokus. Jadi supaya fokus ke hari. Naon eta mah dah henteu fungsi gituan ge. Nah gitu berarti ini space iklan bisa langsung kontak ke sosial medianya Marki Media, di Instagram, TikTok, Facebook ataupun bisa langsung ke email ya. Ada di deskripsi juga selalu cantumkan. Gitu oke, meureunnan. Oh iya, perihal tadinya harus dibakar. penyebutan bahasa Arab. Kan Idul Fitri mang sok aya beda-beda tah kumaha sih? Oh nya. Cara bacana aya gitu. nu Eid Mubarak. Aya nu Idol. Aya nu Idol, aya Indonesian Idol. Tadi teh kesunahan teh karek sabaraha tuh. Kita kesunahan can dibayar. Mandi sunah, terus pakai wangi-wangian nya, berhias, terus pakaian terbaik. Terus di Idul Fitri mah sunah oge sebelum berangkat sholat Id teh makan dulu. Dulu Nabi sarapan. Ulen sebagai tanda bahwa hari ini bukan bulan Ramadan, tidak ada puasa lagi gitu. Kanjeng Nabi dulu makan dulu berupa kurma ya, minimal berupa kurma nu ganjil bisa 3 bisa berapa gitu ganjil lah. Makan dulu tak kalau Idul Adha mah disunahkan jangan makan dulu, nanti setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha makan teh. Jadi bedana gitu Idul Fitri jeung Idul Adha mah. Makanlah makan sarapan. Urang mah kupat heula buat subuh teh. Set. Urang kadon udun. Kopi. Pagi-pagi gitu. Jadi ente sarapan sebelum sholat Id itu dapat pahala sunah. Gitu, dapat pahala sunah. Sabari pahala sunah mandi, pakai parfum, pakai baju terbaik, atau baju baru, makan. Kedua, terus selanjutnya ente lamun berangkat ke tempat sholat Id mau di lapangan, Abdullah kan di lapangan, terus gunakanlah pakailah jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Nanti itu jalan yang berbeda. Misalkan masih aku di SS kan berarti sholat Id di Alun. Berarti ente jalur Pasar Bako kan berangkat, sholat di dia tak upami beres teh uhina ente muter terus ke Kosari heula ka ditu kok genteng. Puskesmas, balik ke kecamatan KSC. Eta sunah dapat pahala lamun berbeda jalan. Hikmahna teh salah satuna supaya orang dapat bertemu dengan banyak orang salaman. Nu tadi teh kenal unggul atau kumaha menarik teh ning. Lebih jauh lebih baik temang eta. Bagus dan Kamarujung, Bantarujeg, Cilamai. Ning Jamelayer. Mending jago dadi sekalian. Pasar Bako, PLN, bras ka Cimasuk. Nah, itu bener. Bijil di Indih yang. Cimasuk mah ieu. Pan ieu pesta beres ya Cimasuk. Tah, Indih yang Singaparna. Singaparna jeung ieu Cirio mana? Lain Papua itu teh nah. Eta pokona Purwodadi. Kesumenep gitu hikmahna teh tanya bisa karena orang dapat banyak bertemu dengan orang-orangnya sesama muslim terutama saling sesalaman musafahat. Terus kedua hikmahna mupi kanjeng Nabi mah di satu riwayat nyebutkeun ketika pulang berbeda teh Nabi mah sambil ngasih hadiah atau sedekah ke anak-anak, ke siapa gitu. Urang angpau lah teh harum jar orang beureunnya. Skip mang berarti mang skip aku tong jauh teuing ku babagina kan hese. Kumaha jauh teuing. Muter teh lain rek babagi rek menta. Bisa kan ketika ketemu misalkan jeung si Ipan ternyata di puskesmas jeung si Repa dapat THR gitu. Angpau owner THR. Angpau. Eta mah hikmahna nya eta mangga eta mah dengan intina mun ente berbeda jalan antara berangkat dan pulang ente dapat pahala sunah. Nih ngeunah ge di Islam ya Allah loba pahala pisan. Asli. Ieu mah khusus Idul Fitri unggulnya 1 Syawal unggul khusus berarti. Tah terus nu terakhir aya deui memperbanyak takbir. Allah makanya itu ada takbiran teh nanti ayatnya di Al-Baqarah 145. Jadi
cukupkanlah atau sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan, maksudnya mau 29 atau 30 berarti kan antara itu minimal 29 maksimal 30, lalu agungkanlah nama Tuhan. Ku takbiran teh itu sebagai bentuk rasa syukur. Nah, nanti takbir teh para ulama nyusun kabagi dua takbiran di hari raya teh, di Id teh, di hari raya teh. Misalkan di Fathul Qorib aya at-takbiru ala kismaini. Takbir hari raya itu terbagi dua, mursalun wa muqayyadun. Ayat takbir mursal, ayat takbir muqayyad. Takbir mursal mah atau takbir mutlak nama lainnya adalah yang tidak terikat waktu sholat, yang tidak terikat waktu sholat fardu ya. Sholat. Jadi maksudnya mah waktu nate mau di Idul Fitri mau Idul Adha setelah maghrib hari ya setelah masuk bulan Syawal atau bulan tanggal 10 Zulhijjah lah menurut Adha mah setelah maghrib sampai imam naik khutbah setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nanti itu maka takbiran kan? Ya betul. Keren kan nges sholat mah imam naik untuk ada takbiran dipimpin kan ramean tah. Eta takbir mursal waktuna teh bebas. Mau bari masak ente teh, mau bari nyenget petasan, Allahu Akbar, Allah, kurang ya, Allah, bebas. Terus bari misalkan bari nyusun ente berbagi parcel, mangga bari takbiran ibu-ibu bari masak, bari nyusun parcel, bari ngistrika, bari naon. Gibah bae mang gibah. Sebari gibah Allahu Akbar atau di masjid atau di perjalanan ente keur mudik, bari takbir atau bari nyupiran bagus ya dapat pahala, Asal ulah bari si aku bari udud di WC ulah tuh di WC mah ulah di WC makan bari udud bari beol Allah ulah atau si Muis misalkan karena sebulannya aulah tuh rada etika cigalihan bisa aku enggak cigalihan Orang bari naon si Galih mah selalu terselamatkan alay atau si Galih pan aya baheula mah di Sunda aya tradisi malam takbiran teh kudu marabok. Kudu mabok Allah. Sekali kudu mabok Allah tuh. Bagian mabok urang. Nah hanya baheula pernah itu tradisi gitu baheula. Iya, emang closing tuh aku itu. Closingan teh mang. Closingan tuh. Aneh nah teu sabar nungguan kewet tanggal. Kudu malam takbir urang mah menodai kesucian hari raya eta teh. Jeung areuna toja teh pinu kan? Toja. Icen ieu bro. Di urang teh ngating kudu malam takbir gitu. Siga nama peda ieu teh amang kan fitri meureunna dibeakeun heula jadi dosana kan geus kahapus. Tambahan ieu teh perdana berenyian deui. Hitung-hitungan. Malam takbir. Hitungan naon eta? Malam takbir. Geus beakan tadi kamari teh kan hadis anu membakar gitu dan sebagainya. Beak lunas kan bener pas asup Syawal teh urang teh geus bersih. Pan malam takbir mabok di atuh sagunung deui langsung double teh eta mah. Kenok anjing langsung. Ulalah. Ya gitulah. Jadi takbir eta takbir mursalnya tidak terikat waktu sholat mangga we ente bari nyupiran, bari masak, bari beberes, bari naon eta bari bagus podcast. Lah. Waktuna kan maghrib malam 1 Syawal atau maghrib malam Idul Adha sampai sholat Id beres sampai kita terus nu kedua takbir muqayyad mah terikat waktu sholat tapi ini mah khusus di hari raya Idul Adha. Ngerti teh jadi setelah sholat wajib teh biasanya sebelum zikir teh imam mimpin heula 3 kali Allah bener sampai hari tasyrik berarti 4 poe tah bahkan disunahkeun mah ti hari Arafah di tanggal 9 mangga gitu Karek apal eta murah. nah jadi Idul Adha mah aya setelah sholat sampai hari tasyrik teh berarti tanggal 11, 12, 13, tanggal 10 4 poenya eta bahkan aya nu nyebutkeun bagusna ti hari Arafah tanggal 9 setelah sholat teh takbir sebelum zikir teh dipimpin 3 kali biasana eta mah muqayyad terikat waktu sholat berarti takbir mursal mah nu bisa iraha wae tapi waktu nanti setelah maghrib sampai ke sholat Id beres aya di Idul Fitri dan Idul Adha. Lamun takbir muqayyad mah hanya ada di Idul Adha. Eta kesunahan Idul Fitri teh. Lakukeunlah kecil lumayan pala-pala sunah bro. Make baju alus tiba-tiba jadi pahala. Kan? Make parfum kumaha Islam ya genah ge. Terus harapan tiba-tiba dapat pahala. Tuh, sarapan wae di Islam menang pahala. Paling benar Islam. Paling benar Islam. Maaf abi eta mah. Terakhir di hari Idul Fitri teh
saring memberikan tahniah ucapan selamat atau Ya. doa Nah, sambil bener. musopah sasalaman. Ya. Itu sasalaman teh musopah itu ngaranna musopah. Musok no. Musopah sasalaman sambil mengucapkan tahniah ucapan selamat. Nah, anu dina hadis mah ucapanna taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semua. Tapi intinya umum para ulama mau boleh apa saja mangga ucapanna. Urang mah sok misalkan taqabbalallahu minna wa minkum heula terus kadang minal aidin wal apa idin. Selamat Idul Fitri. Terus aya nu wilujeng boboran siang dan amun Jawa mah sugeng naon gitu nya. Hai. Mangga itu bebas. Bid'ah cenah. Ento mangga. Tapi orang karek nanyakeun eta pisan, karena So aya sakapeung geuning anu berhubungan jeung tadi teh berangkat sholat Id terus rute pulangna kan beda. Lebih bagusnya. Tah kadang di jalan teh pendak teh jeung anu terkenal sebetulnya mamang, cuman karena aya nu kenal meureunnya saudara ataupun orang tua atau mamah salaman, tapi kan abdi teh terkenal tak abdol teh berarti mengucapkan naon ke semua umat Islam kenal terkenal bagusnya mah gitu abdol nama nya kenalan lah terkenal jadi kenal kata kan tiba-tiba ya itu Esensi of standarnya ucapan silaturahmi teh tahniah ucapan tahniah atau selamat lebaran mah tadi taqabbalallahu minna wa minkum mangga minal aidin wal faidin mangga bahkan di Arab mah di tradisi orang-orang Arab aya Qulu amin wa antum bi khair, semoga kalian mendapat kebaikan sepanjang tahun ini. Aya itu mah di Arab biasanya gitu selain taqabbalallahu minna minkumnya. bi khair. hayang nu indi soalnya kayak Urang hayang ini urang hayang culture. Kulu teh Iya lagi. setiap ya atau segala setiap kulu amin teh tahun. Wa antum bi khair, semoga Kulo amin wa antum bi jadi khair. inti bebas nama Khair ya gua. semoga sepanjang tahun Anda mendapat Khair. kebaikan atau semoga kebaikan menyertaimu di sepanjang tahun gitu. Di Arab gitu, di Sunda mah yang guburan siam mohon maaf lahir dan batin bang nggak bebas. Nah, tadi mau Idul Fitri mah kan di Malaysia mah Aidil macaranya Idul Fitri. Di urang Idul Fitri. Kada tak game kau jadi ngebahas mana Idul Fitri kan. Iya. Id kan hari raya ngidun. Ain ya dal. Nah itu teh akar katanya tidak ada ya ngudu kembali. Kenapa hari raya Idul Fitri gitu hari raya? Kenapa hari raya disebut kembali gitunya? Karena itu akan berulang setiap tahun kan. Dengan kegembiraan yang beda-beda tiap tahun teh. Jadi akan terus berulang gitu kan. Maka kembali lagi tahun depan kembali lagi. Nah, mana Idul Fitri secara asal nomor kahiji ya. Id hari raya atau kembali. Fitri itu adalah iftar, buka makan lagi di siang hari. Jadi Idul Fitri itu berarti hari raya kembali makan di siang hari. Setelah 1 bulan tidak boleh. Eta hukum masalah mah. Lain fitri gitu. Fitri iftar teh makan atau buka di siang hari. Iftar gitunya. Jadi Idul Fitri adalah mana asal nama hari raya kembali makan di siang hari atau hari raya kembali berbuka di siang hari. Nah, nanti ada para ulama yang memberi tafsiran kedua maknawiyah. Tafsiran maknawi kan itu mah tafsiran literal atau faktualnya gitu secara bahasa Arab. Idul Fitri teh disamikeun ke ku para ulama dengan Idul Fitrah kembali pada suci. Nah, itu kan bukan tidak berdasar, nanti bisa anu nyalakeun lain eta leres muhun da mah ieu tapi ya aya para ulama anu memberikan tafsiran kedua sebagai ladang medan dakwah maksudnya satu dakwah dikasih pemaknaan kedua bahwa Idul Fitri teh kembali hari raya kembali suci. Berdasarkan episode kamari orang dibahas dalil-dalilna hadis Nabi mana Ramadan dan lain sebagainya. Kita berharap pada Allah, berdoa mudah-mudahan amal-amalan orang di bulan Ramadan teh diterima oleh Allah yang itu akibatnya akan menghapus dosa-dosa kita. Dina hadis gitu kan. Jadi akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi pas lebaran teh orang ngesuci deui seperti bayi. Mudah-mudahan kan doa teh eta mah bagus. Amin. Hayang jeung fisikna juga bayi deui nya. Eta mah bagian dari doa, bagian dari harapan. Bahasa si Erich Fromm karena manusia itu adalah disebut juga homo esperan, makhluk yang selalu berharap. Jadi siga gitu. Muisnya bapana tos wapat. Abi mamah geus wapat. Biasana kan munaros misalkan nu anak kecil nu alit kene ek alo rek incu naon ai nenek di mana atau mamah di mana.
di surga. Jawab kan surga can dibuka ada caranya. Tapi eta mah doa. Harapan mudah-mudahan nu tos wafat teh keluarga urang teh engke masuk surga. Amin. Siga gitulah Idul Fitri. Jadi entong dilepatkeun bid'ah atau Idul Fitri mah artinya lain kembali suci tapi kembali nya muhun ieu mah pemaknaan maknawi aya ulama berdasarkan dalil-dalil bahwa lamun urang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, apalagi mana Ramadan membakar dosa seperti itu. Gitu mana Idul Fitri teh. Upami Latin kumaha mang penulisan Latin ke bahasa takob Idul Fitri. Idul Fitri aya nu ain kasroh ya sukun berarti madobi kan panjang i. Dil dal kasroh. Terus alif lam berarti lamna sukun. Terus fa sukun, po sukun, ro kasroh. Idul Fitri. Nah, lamun geus basa dilatenkeun bahasa Indonesia beda-beda. Urang mah cukup Idul. Berarti kan teu panjang nya. Tong dimasalahkeun eta mah geus bahasa serapan ya. Idul Fitri ge kan dina transliterasi mun asli mah to teh biasana ta jeung ha. Nya geus teh unggul biasa geus biasa da teu kudu dimasalahkeun. Idul Fitri geus cukup gitu. Tuh make Latin. Berarti untuk Latin mah tidak ada permasalahan. Jadi kupe ge nya mun urang Sunda bisa ngomong F. Idul Fitri. Tapi asalnya lamun ku pikir nya. Fitri. Trina teh nganggo ieu mang nganggo akad 3. Fitriah. Terus lamun di lapal Inggris mah kan Id eta teh jadi Aid. Aid. Jadi Aid iya Aid. Mun di Malaysia mah jadi Aidil. Aid Mubarak gitu. Aid Mubarak. Mubarak teh aja Mubarak. Berkah penuh berkahan. Aid Mubarak. Berarti hari raya yang penuh berkah. Aku berkah. Oke itu teman-teman Marki seger ge abi ngadangun ge. Itu maknana Idul. Abi aya pertanyaan pribadi karena aya sebenarnya mah cukup mah waktuna ya. Itu saeutik ieu mah karena masih bersangkutan dengan puasa oge mang abi teh mendakan salila ieu kan lamun buka puasa teh pasti pas azan ngong langsung Allahumma lakasum tu bagaimana. Nah, eta bener. Tah ieu mah ternyata cenah engke geus mam cenah. Arek oge minum heula atau makan heula sedikit kakara Allahumma lakasum tu cenah. Nah itu mami wing gitu cenah ngabeja. Iya. Mama apa di mana? Cenah TikTok cenah kitu cek si mama teh. Aduh boga TikTok Mangga. Jadi berarti doa buka puasanya. Ayat 2 dina riwayat Imam Abu Daud Ibnu Abu Daud mun teu salah mah ayat 2 ada berurutan. Doa buka puasa teh. Nu pertama Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftar tu. Lengke mun para ulama nambahan wa bika amantu. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa gitu kan. Wa bika amantu dan kepadamu kami beriman. Wa ala rizqika aftar tu dengan rezekimu kami berbuka puasa. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nu kadua, dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatul ajru insyaallah. Telah hilang halabhab dahaga gitu kan. Telah basah urat-urat tenggorokan dan semoga telah diberikan pahala, ditetapkan pahala insyaallah jika Allah berkehendak. Nah, engke mangga eta mah. Jadi aya perbedaan nanti. Anu pertama nih. Jadi kabehnya terangkeun nya enggak apa-apa bae lah. Penting pertama. Penting ya. Abdolna eta dua doa buka puasa eta dibaca bareng dua nana mangga Allahumma qasum jeung dahabat doa itu dibaca dua nana nya mun apal eta apal bae lah gitu tinggal ngapalkeun jeung Ramadan engke gitu. Itu apal mah teu berdosa di selama. Jadi aya kieu carana teh pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftar. Dahabat doa wa abtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Baru minum. Hiji bagus. Kedua, itu dibaca setelah ada minuman dan makanan yang masuk. Walaupun sedikit di kita. Jadi pertama nanti Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alah. Atau kurma 3. Nah setelah itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqaka rahmatika ya arhamar rahimin dahabat doma'u wa dalatil uruq wa sabatal ajur insyaallah. Atau Allahumma lakasumtu atau dahamat doma. Berdasarkan teks hadis tadi kan jika dahabat doma telah berarti kan telah hilang dahaga berarti kan sudah gitu. Setelah Allahumma lakasumtu untukmu kami merenahnya merenah dengan rezekimu kami berbuka itu secara dohir makna tek hadis eta doa eta jadi itu mengeta atau ente make cara urang mah kieu buka puasa teh teuing ya kudu taroskeun ka para ulama deui nya urang mah bisalah teh cara urang mah kieu
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala jika aftartu bi rahmatika ya rahmah Rahimin. minum. Lep. Kurma atau naon. Nya cukup Roti biji bakar. heula. Geus beres, dahabat domau wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Urang ngadoa heula we. Biasana urang doa tobat, ngadoakeun mamah doa naon terserah. Geus dor deui we urang udud. Mangga eta mah terserah mangga. Ulah disalahkeun anu sameme. Berarti teh memang teu salah oge memang berarti. Mangga eta doa bagian doa mangga eta mah. Anu salah mah nu teu ngada roa. Langsung mak Jadi babak aja poh Dia maghrib. dapat pahala puasa tapi tidak dapat pahala makan doa sebelum makan atau doa sebelum berbuka eta doang. Lamun godin di siang hari Allahumma lakasum tuh lah teh mah. Oh nya mangga eta mah ngeunangna dosa. Paitan. Ieu mah godin syar'i. Godin syar'i. Godin syar'i. Uzur. Godin tapi tetap hayang make parabot Tapi muslim. bisa jadi karena kebiasaan nih. Menhabit mah bisa, menhabit mah. Iya. Pas ketika maksiat ge habit ente tiba-tiba karena sering Bismillah heula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba. Ya geuning-geuning. Bae. Tong disering-seringkeun. Jangan-jangan ucapan itu teh yang dipakai untuk maksiat teh menjadi sebab hidayah suatu saat nanti. Ya benar. Jadi terjadi we ka ditu teh nya. Kebiasaan. Dan lain sebagainya. Mangga lah. Dan itu tidak apa-apa ketika menjadi Tuh, kebiasaan. teman-teman marki Yang gini. biasa bagus berarti ente geus terbiasa kan si batin jeung hatina teh berdoa selalu ngan berada kabablasan nu masih ati doaan. Kan nu goreng sok jadi kebiasaan teh lain. Gini nya gini nya. Halusna. Bismillahirrahmanirrahim. Rek masang nomor ya bismillah sugan asup. Moal ngapus dosa judina mah moal. Kita bisa asup habit ya. Habit kan bagus eta habit itu habit kebaikan bagus di bab itu. Nu goreng wae di bismillahan nya. Kadang mah mun barang gawe harpun barudak geuning kan ketika rek barang gawe set. Wah urang teh teu aja karena kebiasaan ngucap bismillah. Langsung bismillah geuning maneh. Heuh sok aya gitu. Itu geura. Bener sih. Urang di kantor sering terjadi mun urang rek mawa pulpen urang rek nulis gitu bismillahirrahmanirrahim. Mana mawa pulpen ke bismillah. Tak eta goreng nama. Tah eta nu kadua arab. Eta nu kadua nama goreng. Oh aya nu sebenarnya kaopat anu urang pernah ngadangu ti saya hilap deui nya. Karena ngawas doa buka puasa teh jadi bismillahirrahmanirrahim. Doa makan teh gimana? Allahumma barik lana wa matakna wa qina ada benar makan. Setelah itu baru baca Allahumma kasum itu udah baru. Ada gitu. Oh gitu. Tapi minimal bismillah. Bismillah. Tengah bismillahirrahmanirrahim. Di segala kegiatan. Ya. Di segala kegiatan apapun bismillah. Gitu. Basmalah. Alhamdulillah regregnya segernya. Regreg segar. Jam 2:30 gitu ya. Masih panjang. masih panjang. Yang nanya iya atul masalah Sok atuh. perbaju baruan emang jadi dulu teh sok boleh sok. saeutik emang bae bahasnya. Jadi Mang pernah bercerita tapi orang mah imah menginspirasi Mang saha, Mang Omed? Mang Omed, Mang Batman. Cenah aya kisah saeutik bae engke bahas kisah Hasan Hussein kitu baheula hayang baju baru tahang ieu cerita rada sedih urang ngadengar cerita ieu. Tiasa mah cerita sedih. Eta terharu pisan soalna. Jadi balik karena tadi syariat anjuran di hari raya untuk memakai baju terbaiknya, ya mau Idul Fitri mau Idul Adha hari raya lah, pokoknya kudu baju terbaik. Asal ulah hari raya agama lain berarti. Baju terbaik lah, baju terbaik itu kan merenjang orang-orang mengesulah baju baru lah yang orang terbaik. Baju manggung. Aya satu riwayat atau ge, tapi ya masih diperselisihkan derajat riwayat nanya. Jadi aya nu ngadoibkeun, aya nu tapi orang bayalah ini mah untuk motivasi we itu karena Fadil amal. Jadi caritana Hasan Hussein teh kan beda satahunnya lahirna Tunji gitu ya Siti Fatimah teh sareng Ali teh Siti Fatimah teh hamilna kan pas nikah jeung Ali teh tahun lahir Hasan Rakana terus Hussein lainnya jadi beda satahun lah yang masih kecil masih Nabi masih ada ketika Nabi wafat teh pamit lepat Hasan Hussein teh usia antara 7-8 tahunan lah gitu sekitar gitu. Jadi biasa kan anak-anak mahnya paramer geuningan 2 hari di kalebar atau saminggu kalebar teh urang geus boga baju anyar urang geus baju anyar gitu meureun Racun eta. Sayyidina Hasan jeung Husain gitu meureun ka mamah nanti ka Siti Fatimah mamah Nabi engke antosan ada Siti Fatimah keur teu gaduh artos meureun jeung Sayyidina Ali sabar gitu sabar engke insyaallah sabar sampai kan nepi ka malam takbiran cenah mah tepi ka magrib buka terakhir teh can aya wae hayo ngarengik sabar tiba-tiba aya nu ngetuk pintu cenah gitu. Untuk pintu dibuka, ini cing ada titipan dari kakek Hasan Hussein dari Nabi Muhammad. Ini bungkusan pakaian untuk cucunya Hasan Hussein. Kasih
dibuka rata anu teh baju bawahan sampai slop senal teh baru semua intinya wah bukannya jadi malah budak orang baheula kan karena daek sarenya ditempuan di kamar bener buru-buru itu aturan dipake heula geuning karasa pisan eta can diseuseuh eta tembung diseuseuh kayak udah sedang selebaran. Nah tengah malam mereunannya pada Isya atau enggak tahu lah Nabi sumbing ke Bumi Siti Batimah tadi aya nu ieu ngasih titipannya apal tuh mana Tesa eta teh Jibril mau pakaian di surga jangan Hasan Husein ya Allah wah itu betul teh masyaallah jadi gitu cenah jadi intina eta lah jadi kalau bisa pesan moralna nya anak kecil kamu kabosirayan anaknya boga urang-urang mah alo meureunnya mun bisa mah usahakeun boga baju anyar rek lebaran teh bos. Nah jadi mun simui suami istri mah patokanna ke upami gaduh rezeki ageng berarti suamina istrina anakna pakaian anyar lah beli ya. Upami uangna ternyata tidak mencukupi nge suami ngelehan si istri jeung anak mah enggak upami uangna lebih kurang lagi artosna suami dan istri ngelehan anak atuh nu penting mah tah gitu leres tah enak mun dadas pisan eueuh jeung anak terus si Mois gawe naon salih 11 bulan kiraku nabung sapoe 2000 teh bisa gitu tah teu mampu pamulikeun baju lebaran jeung budakna jeung gawe naon maneh 11 bulan tidak ada harga dirinya itu sebagai bapak. Ini tisuk balik sore teh naon tapi teu wajibnya aja eta teh enggak wajib sunah aja pakaian baru memang enggak bahkan ada di riwayat sama ya ge diperdebatkeun riwayatna doib atau soinah teuna ente ieu mah dilagukeun di zaman baheula ku para penyanyi Arab ge teangan ku ente lagu di Indonesia aya mah karek rame ayeuna Sirah Nabawiyah Horojan Nabi tah itu mimitina teh eta pokona aya di Indonesia mah nu nyanyikeun eta teh Alama SBY awewe nah cete ieu lagu baheula gitunya dilagukeun jadi cerita teh eta Horojan Nabi teh Nabi keluar ketika hari Idul Fitri cerita nama pas mau ke masjid enggak tahu pulang salat Id dia menemukan kesekawanan anak-anak keur marahin dengan baju baru naon beurang di urang beureun keur main petasan naon tiba-tiba ya satu anak dia keur cicing we sedih gitu ditanya ditaros ku Nabi teh anak kecil gitu ya gulam biasanya gitunya gulam gitu anak kecil nah ente cing itu teu main jeung teman-teman ente tuh hari raya berbahagia sedih cing abi teu gaduh baju lebaran sedih terus bapak abi maot syahid ketika perang jeung anjeun gitulah sareng Kanjeng Nabi. Terus mama abi nikah deui jeung suami anyar terus diajak ke kampung suami anyar. Urang ditelantarkeun ku mamah urang jeung ku suami jeung ku bapak tere berarti nya. Jadi sedih jeung urang jadi beureun insecure nya naon. Insecure na mental. Mental alah sia urang dia mun cerat. Katingali mah geuning. Jelas aduh diedit ya. Ganti ge. Kebijakan apa saya ku Nabi teh geus kieu nak menurutnya kisanak kisanak aku nak atau Dinda atau naonnya anakku lah misalnya. Mau gak engkau mempunyai bapak orang termulia sedunia yaitu aku mau atuh gitu kan mau gak engkau mempunyai ibu Siti Aisyah maukah engkau mempunyai teteh Siti Fatimah mau gak engkau mempunyai saudara Hasan dan Husein gini gitu akhirnya dicanak ya ku Nabi teh di ka Siti Aisyah ka Fatimah teh disuruh didandani gitu dikasih pakaian baru akhirnya dia main lagi dengan teman-temannya urang boga bapak eta Nabi Muhammad bapak urang gaganya bro udah teh langsung atuh ke panglima lu diangkat oke intinya gitu ada dua riwayat itu tapi masih diperdebatkan ya jadi ente mun aya nu ngomong wah itu mah kisah doib enggak apa-apa lah tong ngadat tapi intina ya mah kurang diomongkeun teh supaya jang jadi motivasi terutama jeung si Muis lah supaya jang ngadandanan budak. Nah buat para bapak yang udah punya anak kamu teh gawe naon gitu selama 11 bulan 11 bulan lo 2000 sapoe piraku teu bisa buat anak-anak. Jadi kayak ente dina ieu nya di Indonesia lah sugan aya Indonesia teh selama artina tayangan Alama SBY Sirah Nabawiyah misalkan eta cenah Horojan Nabi teh keluar indina itu mimiti tapi itu lagu baheula eta teh Arab nu ti pertama kitu cenah ya hatur nuhun ada tuh Alama SBY ingkekuy iya wah atuh hayang ayeuna sapoho lain SBY presiden cenah Surabaya ayam Surabaya kitu urusan beak langsung aya Alama SBY Sirah Nabawiyah penyanyi Reg-reg gitu teman-teman ternyata ya Allah jadi bapak orang kan rek OTW lu tapi semangat. masih melakukan tuh kan aya semuanya mungkin keur budak tamun maneh kuy jeung urang kan sarua kitu meuli teh keur sorangan baju lebaran gitu paling lebih nu ieu sih nu lebih nu naon nya
baju takwa paling. Oh, koko. baju Baju koko berarti koko. Baju takwa. Koko Rayan. Mereka tinggal di takwa maneh. Yang takwa wae. Iya, waktu bertakwa. Aya dina Quran libasu takwa, pakaian takwa. Tapi lain referensi dah didukung. Dibela sia mah. Libasu takwa. Libas pakaian kan libas. Takwa lagi kan perbuatan lain kan baju cenah. Perbuatan Abdol kuy. nanya, Abdol. Tapi lebih baik deui perbuatan bagusnya pakaian Bagus. Minimal Wangi mandi ya. upami mampu itu mampu mah ulah dipaksakeun lah. Tapi barang beli baju anyar mah tara anu bersangkut paut jeung Islam euy baheula urang da lain baju takwa lain baju koko baju Black ID gitu kan. Prosop. Sama orang ge baheula li. Pernah teu ngalaman ente tahun sekitar 83 85 orang SD. Karek lahir. Karek lahir. Nya Oh mun si Mois mah mun si aku mah geus TK. Oh, astagfirullah berarti orang kolotnya. Insyaallah kalau bisa sih ya. Sapu geus sarua nih. Orang Betul. terus orang masuk SMP 85, keluar 87 orang keluar SMP. Tah, baheula mah pernah terkenal aya merek pakaian Alpina. Aya Celana urang anu mah anu pakai sleting celanana. celana kargo naonnya eta? Nya sih kargo. Enak sih. Tasna eta saya pernah ngetren loh zaman Alpina, urang. Alpina. Pernah orang lebaran melihat tapi dising-singkeun naonan melihat. Karena baheula mah si kantong Alpina eta sok dipake ku kuli bangunan. Eta maneh mau ieu ka sakola cenah mau martil cenah. Karena mah aya ayeuna distrona di Jatinangor baheula mah aya di Jatinangor Alpina eta Alpina. Bener anjir. Emang bener. Berarti secara kualitas bagus untuk Bagus. bahan-bahan keras dan Mau mawa alat, mau gajinya. Sugu. awet lamun dipake ku sekolahan teh. Senalna urang mah karpil baheula mah. Oh, karpil. ya. Karpil, bata itu Bata, baheula bata. zaman-zaman baheula enak sebarang rut tinggal mana karpil, bata. Sapatuna di Pero urang inget keneh baheula. Tampaknya Eta apa di Pero mah? Bangkrut tinggal mana di Pero. Del Piero. Jadi urang mah baheula bos ke zaman si Mamah ayanya. Luhur sampai handap pul. Topi tah ka bawah sampai kana urang mah mewajibkan diri sendiri ya mah. Jadi meuli pakaian teh urang mah setahun sekali pakaian lebaran. Dua, Ya, urang betul, minimal betul. dua Ya. setel, baju 2 setel, celana 2 setel, sarung, peci, geus sakitu. Jadi karena urang mah setahun sekali meuli pakaian anyarna. Karena di hari-hari biasa mah emang teu belanjanya mah nya. Urang kerletik. Jadi beli baju anyar teh pas lebaran. Lebaran ya urang mah jadi Tapi eta aya peci mang pangmasyarakat oh ku teh TC cenah harita. nyopan eta mah tahun sabaraha. Tahun sabaraha. Iming. Awing. Iming, ai awing mah meuli sorangan, bukan ku teh mah Iming. Haji Iming mah kawena pengikutna nu asli justru mah Haji Iming, Iming. Iming nu asli mah nu pelopor mah. Jiga Atlas jeung BHS merenya. Atlas. Adi lanceuk. Itu ari Atlas jeung BS mah perusahaan, tapi ai Iming jeung Haji Iming Mah mah beda. beda. Eta mah pengekor aja. Jiga ing jeung kaya teh nya. Bener. Helm. Ing. Sarung biasa sarung jeung salat itu gitu. Tah, gitu. Wajib sarung mah kudu. Seger banget ini mah. Merenah. Mana sok pertanyaan korek nanya. Enggak, orang mah alhamdulillah ka Waler tadi regreg pisan eta. Mana nanya tuh kuy atau warek seserian unggul. Seserian unggul lah. Si Cirano atau oh. Si aku berharap ti Jibril merenang baju anyarna. Amin, alhamdulillah. Sarua jeung Hasan Hussein. Amin. Kuy Nah, lain Jibril teh ka memerintahkeun Ijroil mah turun. Oh, salah efeknya salah ngeklik Pakai ada teh warna hideung. Bubun. di kurubun. Oh iya. Pas waktosna ah. Dia sholat bari bawa buku teh ini kan. Nyatet juga sus direction sus. Oh, si aku berharap dipasihan ku Jibril. Ulah gitu kuy. Ku setapna lah namanya. Oh, soalnya pan mah pasantren teu gablek. Habib lain sih. Habib lain. Tapi inti nama sih anu kudu diperbarui baru pas hari raya beres Ramadan teh anu meningkat anu ieu teh ja inti namanya secara syariat mah anu paling abdul mah ya ketakwaan. Nah, kualitas diri. Ada perubahan karena kan orang selatihan menahan nafsu gitu kan. Oh nya makna ketakwaan teh naon sih Mang? Takwanya. Heeh, takwa. Awal teh kan aya nu namakeun aya nu nyederhanakeun takut kepada Allah lah intina. Tapi para ulama teh biasanya ngadepisiikeun secara ya mah standar kabeh kieu simpel nama dirangkum dina kalimat takwa itu definisinya adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa nanti para ulama lagi sebagian nambahan kalimatna sirron wa alaniatan. Baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dohiron wa batinan, baik secara lahir maupun batin. Jadi secara lahir mah orang bertakwa kita ibadah sholat berarti batin oke kudu kan ingat ke Allah dan lain sebagainya. Lain sholat ingat ke judol gitu kan. Tapi minangnya ke sholat orang tiba-tiba
leungit sesuatu nah ingat pas ke sesuatu mah ingat sih nyimpen deh. ide aja. Berarti kan can sampurna ada Iya, can iya, iya. fokus. Amun tadi siron wa ala niatan secara sembunyi-sembunyi atau secara walaupun sedang sendiri wa ala niatan dan terang-terangan walaupun secara rame mah kieu urang minang kan urang sorangan pernah hidup memunafikan tuh bos ketika sorangan mah Ya. itu bertakwa. Tapi ketika di depan orang tua, di depan banyak orang bertakwa. Iya. Nu bener mah lain gitu, mau ek sorangan, keur loba jelema nya takwa we urang gitu. Gitu. Eta mah jadi apa puasa tujuan surat Al-Baqarah kan la'allakum takun agar kamu bertakwa. Wah, jadi salila sabulan teh dilatih ente dengan ibadah dan dikasih iming-iming reward nu luar biasa supaya semakin meningkat. Karena keiman teh kan turun naik. Saur Imam Syafi'i mah nya anu diriwayatkeun ku Abu Nuaim al-Asfahani dina Hilatul Aulia al-imanu yajidu bit taati wa yankusu bil maksiati. Iman seseorang itu kadang bertambah karena ketaatan dan kadang berkurang karena kemaksiatan. Jadi iman teh urang teh turun naik bos siga saham fluktuatif ya HSG. Lamun urang taat berarti kan naik iman teh, takwa teh naik gitu. Lamun urang maksiat keur turun, nah ku maksiat teh jadi turun nih kadar iman teh gitu. Nah, takwa eta jadi juga grafik trading gitu. simple jadi Bitcoin. kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sesimpel itu takwa. Simple secara definisi mah tapi secara pelaksanaan wow. Mantak momen lebaran teh untuk latihan. Bener godog teh Jadi bro. selama sebulan kan dilatih orang teh. Mudah-mudahan ketika beres keluar di bulan Ramadan teh semakin meningkat karena Islam. Amin. Kan tadarus dilatih. Tadarus dilatih, sholat sunnah dilatih, sedekah dilatih, pengendalian nafsu dilatih. Sekolah oke dilatih kan. Geus ujian naik kelas. Kelas gitulah. Nah, diujinya. Diuji naik kelas. Takwa orang yang bertakwa disebutnya muttaqin. Orang beriman disebutnya mukmin. Orang Islam disebut muslim. Orang yang dibebani syariat harus menjalin syariat disebut mukallaf. Anu beban syariatna disebut hukum taklifi. Anu 5 teh wajib, sunnah, haram, halal, makruh gitu. Orang nu nifak nama munafik. Disebut Nifak. Orang nu keluar dari Islam murtad. Nah barusan menarik mah aya belajar atau latihan tadarus oke berarti. Terus kan mungkin untuk Abi pribadi ataupun mungkin ada teman-teman yang nonton atau Muis aku yoge tadarus itu kan berarti membaca. Sedangkan sejauh ieu geus hirup puluhan tahun kieu teh secara definisi jeung makna ataupun keutamaan Al-Qur'an eta ge sakur dibaca tah weh geuning mah. Ya nggak apa-apa ya itu tahap awal orang jadi orang ulah sampai ke putus asa atau tidak percaya diri orang udah tengah bahasa Arab maca Quran naon sih dapat nggak apa-apa ada macana ge dapat pahala jadi kayak grade nanti kan gitulah grade-na mana BHS mah masterpiece-na ya bisa maca bisa memahami bisa melaksanakan gitu kan aksiologi orang mau level infinity we lah bisa maca wungkul gitu teu bisa artina bahkan ngajalankeun membeureun jauhkeun tapi rek maca wungkul rek paham rek ente semua dapat pahala bahkan mustami ngadangukeun ge dapat pahala gitu Quran teh tangke keutamaan membaca Quran teh tadarus lah baca Quran mushaf gitu hadis-hadis yang Nabi salah satu hadis misalkan hadis pertama bacalah Quran oleh kamu karena Al-Quran di akhirat kelak akan menjadi syafi'an di ashabihi penolong di akhirat ngasih syafaat bacaan Quran teh bakal ngasih syafaat gitu di akhirat teh nu kadua kumaha bentuk pahala atau engke syafaatna baca Quran kata Nabi teh karena satu huruf Al-Quran itu diganjar 10 pahala. Aku tidak menyebutkan lapad alif lam mim itu satu huruf, tapi kata Nabi walakin alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika ente maca bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim ente dapat 30 pahala. Nah eta keutamaan teh. Eta di Islam keutamaan berarti kan aya pahala ibadah di nama Quran teh sesuai dengan definisi Al-Qur'an. Lamun secara bahasa lamun ente belajar ulumul Quran teh ilmu Al-Qur'an
definisi secara lugot bahasa Quran teh berasal dari kata qoro'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Artinya teh sesuatu yang dibaca bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Nah, bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Bacaan kan manana berarti sering dibaca, bacaan. Gitu kan. Namun secara istilah mah dina ilmu ulumul Quran, misalnya saur Syekh Muhammad Ali Sobuni dina At-Tibyan fi Ulumul Quran. Kalamullahil mu'jiju. Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan mukjizat. Gitu kan. Al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amini Jibrilu alaihissalam, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pentaraan Jibril alaihissalam. Al-maktubu fil masohibi dituliskan dalam bentuk mushaf. Al-manqulu ilaina bitawaturi, diriwayatkan sampai kepada kita secara mutawatir, secara terus berurutan gitunya. Nah, al-muta'abbadu bitilawatihi, mempunyai nilai ibadah ketika membacanya. Al-mabdu'u bisurotil fatihati, dimulai oleh surah Al-Fatihah. Al-muhtatamu bisurotin, dan diakhiri oleh surat Nah, jadi Al-Quran teh firman Allah yang merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang ditulis dalam bentuk mushaf, yang diriwayatkan kepada kita sampai mutawatir. Membacanya mempunyai nilai ibadah, diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Nah, jadi eta keistimewaan baca Al-Quran sesuai definisinya kayak gitu. Al-muta'abbadu bitilawatihi, mempunyai nilai ibadah ketika membacanya. Lamun 10 satu huruf. Misalkan kan kerletik dengan lamun ngaji teh baca Quran sok wudu heula geuningan. Terus urang misalkan di jalan dina HP nian. Eta kumaha mang? Ya bagus-bagus nama. Nanti ge itu kan beda pendapat oge. Mun terlepas dina ayat naonnya abi, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuh Quran ini kecuali orang-orang yang suci. Nanti aya penafsiran termasuk urang mah ikut kadinya. Untuk membaca Quran teh kudu punya wudu, adab-adabana. Aya oge nu teu kudu. Nah, Quran di ayat eta mah maksudna mah Quran anu di Lauhul Mahfuz anu kamari dicaritakeun nya. Jadi anu menyentuh Quran di Lauhul Mahfuz mah yaitu para malaikat, orang-orang suci, makhluk-makhluk suci lain orang-orang. Nah, jadi anu menafsir kitu mah berarti kan teu kudu wudu. Itu teh. Nah, ari abi mah nyambil pendapat anu mushaf itu nya urang mah wudu, urang mah tapi lamun dina HP mah da teu kudu, da teh lain mushaf. Lepat gitu eta kan berarti eta mah butuh fatwa kontemporer kan da can aya HP. Jadi siga nama cek para ulama ayeuna namanya HP mah teu nanaon gitu, da lain mushaf eta. Mushaf teh lembaran-lembarannya, lembaran kertas gitu, mushaf Quran eta. Tapi alangkah baiknya nya mun urang erek mushaf mah maca Quran wudu lah, alangkah baiknya sebagai adab lah. Siga ente rek ketemu awewe nu pikaresep kan mandi heula, mandi make paprum, ek maca Quran teh gosok gigi acan. Aduh, minimal mandi ku ayat-ayat adab attitude gitu mangga eta mah ieu, tapi bagus namanya cik urang Abdul nama punya wudu. Tapi lamun ieu ieu mah kan terpaksa misalnya. Ya ge saruana urang mah biasa lah mun cek ge punya wudu nama. Tapi teu naon atuh. Mangga teu masalah teu punya wudu ge mangga. Oke. Gitu kuy. Lebating macaan hadis riwayat WhatsApp. Hadis riwayat TikTok. Hadis riwayat TikTok. Teh bun, makan siang bun. Gitu. Oke. Guys, jadi gitu. Jadi begitu katanya. Tadi kan padat ieu mah asli. Urang sia urang kamari dikirim ku si Ipan, cek mang jeung episode kamari. Serius kieu urang ieu. Kasih subtitle lah bisa disangka ngarang bebas urang. Bisa sia teh mun ngacapruk si Mang Ombet ngomong ngarang ai bere rujukan ku urang teh tiap nu meneh. Nah begitu teman-teman ya Allah. Tadi sedikit banyaknya kita udah bahas secercah makna Idul Fitri secara bahasa ataupun definisi tadi sama Mang Omet. Pengennya mah ieu teh kuy sekalian belajar bahasa Arab oge nya urang teh gitu. Cuman sepertinya tidak akan keburu gitu mungkin. Jadi ya kurang lebih. Ayo ya tuh yang teaser unggul seberapa menit teh? 2 menit bisa teh? 2 menit bisa lah, 2 menit mah. 2 menit bisa ya anggota tubuhnya. Nah, boleh. So enakeun ya teh orang sok ngebleng di bahasa Arab. Ingat bola. Urang mah salah naon. Ainun nu apal. Karena habibinya. Habibi Ainun. Henteu soalnya kepungsian urang mah kirek kabatur teh moal ngomongna moal kasar. Heeh, sarojeng kitu kalau bahasa Arab ah. Iya, wis tidak ya luhur.
Rosun kepala, sya'run rambut, saibatun huwis, gitu kan? Iya, saibatun. Otaknya namanya dimagun, otak dimagun asalnya otak teh. Dimagun. Jabhatun tarang, hajibun halis, tuh ainun mata, hudabun bulu mata, Hudabun. anpun hidung, hodun pipi, udunun telinga, pamun mulut, syapatun bibir, sinun gigi, lisanun lisan, dakonun itu kan? Dagu atau dagonya. Dago. Dago pakar. Gado. Gado. Iya. Aduh. Gado. Lebating Arab pokoknya gitu ke apa dago jeung gado. Prodian slip of toy hitungnya muncrat deui 2 kali tah hitung tah. Edit 2 kali muncrat. Gado. Dakonun, gado, unukun, beheung lehernya. Unukun. Katipun itu kan? Tak Pundak. pundak bahunya. Benar. Iya. Katipun. Dohrun punggung. Punggung teh naon bahasa Sunda? Tonggong. Dohrun. Unukun beheung, katipun tak, dohrun Tonggong. sodrun dada, sadiun buah dada. Sadiun. Sadiyun. Ana pegang stadion. Jadi susu perempuan. Lamun susu minuman mah labanun atau halibun bahasa Arab teh bedakeun tah. Jadi lamun ente teh meser labanun atau halibun berarti susu cair. Meser sajun. Waduh. Emang aku open BO. Aku micait cenah gitu. Sadeyun buah dada. Salah ieu tipe bari salah arti, Bro. Iya. Membahayakan. Puting susu cewek. Sajun payudara atau buah dada. Puting halamatun. Nah, kieu nya putingna urang. Astagfirullahaladzim. Ambil saja positifnya, artinya itu. Artinya jadi jelas lah ya Allah. Memang kudu rada diperagakeun aya orang Indonesia. Astagfirullahaladzim. Sodrun dadanya, sodrun dada, sadiun buah dada, halamatun puting. Batnun patuangan beteung. Batnun lambai. Surotun bujal. Salah. Pernah ngadangu teu baheula mah aya bujal dosol. Ya, almarhum Acin ocol disebutna. Jadi ada itu batnun patuangan beteung surotun bujal. Terus amun bujur teh aya duburun, aya ajun, beda kan dubur sih juga. Lamun penis mah aya zakarun, aya hasapatun. Lamun sapina mah kan ilajul hasapati, pil parji memasukkan penis ke eta nu apal. Apa katalar anu kitu. Hasapabil parji. Hasapabil parji. Iya bener. Hasapabil parji. Apal di paten ya. Paten aing apal di paten eta. Hasapabil parji. Ini mondok banget aing baheula nya. Sapinah. Salah satu itu ilajul hasapati pil parji. Jadi parjun pagina teh. Parjun berarti yadun tangan, mirfakun sikut berarti terus usbuun jari, ibhamun jempol, sababatun telunjuk, wusto pakyu. Wusto. Astagfirullah. Pamit ke kesenian Asia. Takyu. Astagfirullah. Pakai H. Wusto. Wow, wusto. Tengah kan wusto teh tengah, jadi tengah berarti. Tengah wusto teh. Jari manis. Wasit latina eta, wasit teh penengah kan. Ya. Umi Wusto. Badar pakar, Bro. Tapi sekedar info teman-teman, jadi bahasa Arab mah setahu aku ya yang diajarin sama Pak Omet ternyata misalkan bahasa Arab onta teh naon, Mang? Jamalun. Nah, jamalun jadi onta pecaknya beda deui itu teh. Banyak. Onta potong sukuna beda deui. Jadi gitu. Onta hamil beda deui potong sukuna. Aya deui. Kunaon? Oh, deui lah pokoknya mah satu
satu jenis misalkan binatang ini tuh bisa seberapa puluh tergantung si binatang itu teh apakah Sedang hamil melakukan apa. Tapi secara umum misalkan onta jamalun atau ibilun dina Quran mah ibil onta secara umum sama gitu nanti macam-macam deh onta betina anu hamil kieu anu onta nu soplak ceulina kieu ngaranna beda-beda. Beda. Nah, menariknya. Ingat tadi Wah, kan ini panjang. can beres jari saya tapi gue kieu. Usto. Dua deui. Umi Usto. Pali jarinya sapali. Ingat tenan tadi jempol tuh. Ingat Bagi ulang. Ibhamun atau ibhamun Ibham. sababatun Wusto. telunjuk wusto jari tengah bin sirun jari manis berarti kan bin sirun hin sirun ieu teh kelingking Cingir. Bin Jirun mah. bin sirun hin sirun Lain kuje lain. lain kho hin sirun. hin sirun. Antara eta bukan nama mun salah ieu bin sirun teuing ieu hin sirun tapi ini bin sirun mun telepat mah ieu hin sirun eta jari eta sakitu. Wow. Jadi kudu di ieu dicatat teh. Dicatat ya mah. Apa kan bari nyanyi nya. Bari nyanyi tadi sih nadana kitu urang mah ente mun musisi mah kan bisanya di mana engke jeung ngalatih si Rayan tah. Hari nada yang urang mah kitu. Baheula kan urang ngajina kitu keur Tapi template sarua mah. Saruanya berarti metodenya binatangnya gitu nya. Baik, Aman rumahnya baitun imah gitu. Babun pantau nadana gitu. Terus lamun binatang kalbun anjing hinjirun babi kirdun monyet jamusun munding bakorun sapi pilun gajah jaropatun jerapah tuh eta juga gitu saruan ada teh Jarapatun gampang eta nya. Iya teh Jaropatun. Jerapah, jarapatun. jadi lamun aya tuntun make ta marbuto bahasa Arab mah boleh disukunkan lamun berhentikan jadi ha sukun gitu kan alamatun alamah gitu kan. jadi tak marbutohnya saranna ta anu buleud aya titikan eta teh marbutoh jadi tadi ge bisa disukun-sukun kan rosun ros sya'run sa'ar ya jabahatun jabhah Naam. anpun anem udunun udun boleh aya nu Anfun. gitu Kade ulah di jadi ingat Bogor. naon Di Bogor Ustaz. Hei. nu ingat naon tadi mana Wusto jeung naon Wusto jeung Sadiun. Stadion buat Stadion. ada. Urang hafal dina otak ente buat ada saha. Nu kabayang. Wow. Lejing koran. Sepertinya ada yang sama. Orang tengiluan ah. Ya budak Instagram. Ulah. Budak Instagram ya mas. Boga istri. Astagfirullahaladzim. Nah gitu teman-teman alhamdulillah happy banget ya penutupan. Bisa nanti kalau pertemuan nanti mah udah hafal entenya nih. Bahas merenan teman-teman segitunya kurang lebih tadi dari awal kita sudah dibuka dengan syairnya Abu Nawas Al-Piro. Terus kita jadi udah bahas juga beberapa tradisi di hari Lebaran ada ketupat ataupun kupatnya tadi ngaku lepat mudik maaf-maafan terus Makna Idul Fitri secara bahasa ataupun definisi oge non tadi teh silaturahmi dina si Al-Qur'an gitu. Si Al-Qur'an oge beberapa keutamaan Al-Qur'an juga barusan Seberapa menit deh? Udah beres? udah habis Nanti aja. ya udah sebetulnya mah itu kudu panjang pisan. Terkerasa wae urang istri kali ya di dieu nahanya. Cuman yang saya lu ngabejan sejam ya Allah. Cuman memang kasihan juga sama teman-teman ntar kuota habis. Iya. Ya, kita habis. Berarti maksudnya urang mun kitu jeung urang pribadi mah berarti urang teh menyenangkan Menyenangkan. jadi terkerasa urang mah. Berarti senang cek menyenangkan itu pertemuan ini. Vibes lagi jadi senang mang. Mungkin untuk episode kali ini pengennya lebih banyak cuman mungkin dicukupkan sekian berenya kuy. Karena mungkin sebentar lagi juga akan takbiran dan kita akan merayakan khususnya kita umat muslim akan merayakan hari ke raya Idul Fitri kemenangan maka kami mewakili seluruh kru Marki Media juga mengucapkan minal izin wal faizin Taqabbalallahu minna heula. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wes. Segitu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.